pemirsa sekalian, telah hadir di antara kita seseorang yang pernah berjuang di saat Hinis ada di liang juburnya. Mari langsung saja kita tanyakan seperti apa rasanya dia saat itu. Tapi kieu hampura, saencan saya nyaritakeun kumaha rasana aya Hinis di liang jubur kula, kaula rek nyaritakeun heulan asal muasalna kejadian etanya. Jadi mamitina kieu, harita lamun teu salah Salasa malam Rebo eta tepatna jam 8 peuting-peuting. Kula balik nonton dungdat ceritana. Pas gitu kula baliknya nyampe ka imah, kan di imah kaula aya amben, maklumlah orang kaya. Nah, ternyata amben teh amben anyar keneh. Jadi aya Hinis aya awi anu kakadek tah aya Hinisan teh nyugah kitu. Ya geus be kula nya maneh pan kula mah tilak make sempak, ya geus be kula kakedengan tah ai prak be ceb beta. Aduh etanya kana tunggir kula karasa jasa kana ubun-ubun eta hayang hitut lain, hayang ngising lain. Kukula ditarik alabatan, dikajerokeun komo deui. Aduh pokona mah sedih jasa lah lamun inget harita. Jadi pesen kaula ka dulur-dulur jeung ka baraya-baraya anu nongton channel ieu, jadi wayahna lamun mesen amben atau meuli amben, usahakeun amben anu geus boga sertifikat ti pemerintah, jadi standar nasional Indonesia. Jadi jangan sampai ada hinis-hinis lagi yang ada ke liang jubur kita. Jadi pesan saya seperti itu. Terima kasih.